Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng video pembelajaran Basa Sunda di channel Lina Alfahri. Wilujeng nyakseni. Ku ayana virus anyar, nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina sawarsih kapengker, tepatna ping 7 Januari 2020. Dugi ke ayeuna di Indonesia pasien COVID-19 atos hampir ngahontal angka 1 juta jalmi.